iting dagang baso rusuk, boga wahon katingang batu. Ini peting balik na isuk, awewe nahawan gawe model gitu. Hayam kate bisa main catur, kawa mena nek masang banner. Menita rete kana hirup batur, ari hirup manehnan can bener. Mang Ajid masang toa, na waktu kukur sisi walungan, lain ijid atau ngewa, nganca ukur hayang ngelingan. Nyen sirup dina buah lontar, nyen imah duitnya seetikane, ari hirup tong sok loba komentar. Dadang mah tara minta ka maneh. Melak toge di sisi gombong, kacileunyi jeung Mang Kohar, karek sakitu ge geus sombong, komodi mun geus dibere beunghar. Mani sabuk kulit ngalentur, Mang Ihsan dagang cakwe, meni sibuk uruskan hirup batur, ketemu pisan eueuh gawe. Bruh. Cek, boga duit tiis teh. Eueuh teu boga, taraneun duit na jero kulkas. Ih, maksudna teh duit simpenan Cek, duit eundeunan. Ah da sok diteureun ari duit mah, tara digigiwing. Ih, maksudna teh duit anu teu dipake Cek. Ari ngaranan duitnya pasti wae dipake. Moal aya duit anu teu dipake, kecuali duitna geus teu laku. Ah, si Oce mah ngomong wae kitu teu hayang mere nginjem duit. Syukur wae ari ngarti mah.